Geus nyantai. Geus santai. Oh, saep jualan teh. Saep sabaraha dus? 2 dus. 2 dus? Aduh, eta 2 dus. Modalna sabaraha eta 2 dus? 110. 110. Modal teh 110. Terus menang sabaraha nu 2 dus jumlahna total jeung modal? 240. 240. Heeh. Waduh, berarti untungnya sabaraha? 130. Untung 130. Anjir, pinter euy sorangan. Aduh, biasana ye dijual teh Goceng 2.500 di toko teh. 35. Kumaneh? Ada begitu 35. Atuh buktina ayeuna sabaraha modal 2 dus? 110 maneh lin. Lamun teh nawe jual 35 geus mare bae kagok sen teh. Atuh kagok 35 mah, pulangna gitu. Patena jual 35 geus kagok mare bukan. 5.000keun. Berarti Hebat. lamun dijual 10.000 izina 10.000 berarti jual teh 20. Atuh mahal teuing dijual 10.000 mah. Eta we untungna geus nikel 240. 240 modal 110. Lamun 2 tahun. Hah? Lamun 10 tahun. Kamu jual goceng. Mun jual gocengnya. Heeh, lamun 10 dus. Cing atuh hitung bae. Izina goceng berarti 10 dus teh berarti menang Sabaraha? 2 juta 1.200.000 gitunya. Berarti modalnya sabaraha lamun 1.200.000? Modalna atuh tinggal dihitung bae. Berarti 500. Cing. 500. 500 sabaraha? 530. 500? 30. 50. 550. Heeh. Hebat. Lamun modal 550, untungnya sabaraha? 1.200.000. Ya geus lah hebat lah. Sok atuh rek sare mah. Di sini rek sare mah geus nyantai mah hebat